Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa. Alhamdulillah dina dinten ieu tiasa tepang deui dina acara Kilas Warta. Bukakeun cakrawalaki Sunda keur balarea. Disarengan ku sim kuring pun Humaira Nur Azmi edisi Senin ping 22 Februari tahun 2021. Pamirsa, dina 5 menit kapayun sim kuring baris nyarengan pamirsa dina informasi aktual sabudeureun Jawa Barat. Anu munggaran aya warta ti Kota Bandung ngeunaan tomat momotaro dibudidayakeun di Lembang. Pamirsa, sumangga nyanggakeun iber salengkepna. Pamirsa, tomat teh beda-beda turea rupana. Di sagedegeun tomat nu ilarna dijual di pasar tradisional, kiwari aya tomat nu beda tea, nyaeta tomat momotaro. Hargana kawilang mahal. Eta tomat teh dibudidayakeun ku patani di Lembang, tur dierong boga pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji bumbuahan nu ilarna dijadikeun bahan sayureun atawa sambeleun. Sakapeung tomat ge ilarna dikonsumsi langsung pikeun bibilas satu tas dahar. Hargana kawilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budidaya anyar, ngaranna tomat momotaro. Patani di Desa Langenasari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari keur ceuyak ngabudidayakeun tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal. Batan tomat lokal lantaran kualitasna punjul. Di leuleuk Lembang, tomat momotaro bisa tumuwuh kalawan hade. Samalah hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Parang mangsana panen atawa mupu tomat momotaro teh henteu bisa sagawayah. Kudu luyu kana aturan, sangkan bisa awet turta pangajina bisa tetap punjul. Tina ngaranna geus bisa kataksir yen tomat momotaro teh lain asli tomat ti urang, tapi ti Jepang. Tumuwuhna tomat momotaro kawilang langka di Indonesia lantaran kudu ngaluyukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui tina ngurusna, leuwih banget batan tomat nu ilarna aya di urang. Matak moal aneh, upama harga eta tomat teh kawilang mahal. Eta hal diebrehkeun ku salah saurang patani tomat momotaro di Lembang. Upama dibandingkeun jeung tomat anu ilarna tea, momotaro katangeun beda boh tina wangunna, boh tina rasana. Pon kitu deui hargana. Harga tomat momotaro jauh lebih mahal batan tomat sejena. Harga tomat momotaro bisa nepi ka 20.000 dina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Pamirsa, rupana mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampis Kilas Warta, sim kuring pun Humaira Nur Azmi amit mundur amit mungkur. Hapunten dina kalepatan. Cak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.